Aing mah boga salaki meni wah gunana. Ngalah sulu sorangan, ngalah cai sorangan, beberes sorangan, geus bahirup ge sorangan sekalian. Kok kitu anu rumah sama, teu hitut-hitut acan. Kumaha deui nyampeurkeun ngadon ngahitutan? Aing mah tita tadi didengekeun nangan geger dulu bae sugan sasapu masing jongjon kadinya geura. Arek teu gegereun dulu kumaha? Boga salaki nu capek mah pamajikan keneh. Dah, besok segala di leuwih-leuwih sarua kang ge capek neangan duitna. Capek neangan duit, ari tempona meuli bumbu mah kudu pasea heula. Dahar eueuh deungeunna buat baeud. Ulah sekolah rere teh nu dibaca, buru bereskeun sasapu, akang lapar ya yang tuang. Dahar benu dipikiran. Yo, nyi ari kahirupan mah nu dipikirkeun utama mah eusi beuteung kukumaha gen. Matak eusi beuteung heula, lamun eusi beuteung lancar mah kana otaknya lancar. Matak buru ya ulah sekolah loba babacaan, hayang madang lapar. Aing nembal bae ari diomong. Budak mun itu punten-punten acan. Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana di Neng geus Neng? Amang babaturan, Pak. Amang bae asilain baturan mama tuh, baturan mama sasapu, bantuan. Keke warang geus kolot mah. Ada budak hayeuna diomongan kalah nembal. Kumaha be bapana? Kumaha tah rasana dibalukeun ku budak ngarina henteu. Neng, ulah sok kitu geura ari diobrol ku kolot nembal be. Hon mah. Mah, tadi geura mah. Naon di Neng? Mah, Pak. Aya naon di Neng? Cuman si ganu serius. Naon di Neng? Mah, tadi abi amang babaturan, murah kadu, tapi warna mere. Neng palai. Mohon mah. Masih ada apa? Mama. Neng. Neng ayeuna mah istirahat be heula, dato siang jung kalebet. Jung istirahat heula. Kang, aya teh duitna. Wah, duit ini di. Aing mah ari nu kamari ladang sapu Kang, kamanakeun duitna? Tah, tunggu masalahna eta nyi, leungit nyi. Kebede atuh, ada buka duit. Mah tuh Kang karunya budak euy. Lah kebede ada buka duit lah. Nya tuh Kang. Sabarnya Neng. Mama rek berjuang. Ka mana di nyi? Kang, nyai teh rek berjuang. Kumaha carana supaya menang duit amih kabeli kado karunya budak. Sip. Semangat nyi. Selamat berjuang. Lain mah manehanana nu neangan duit. Anggar we pamajikan-pamajikan keneh. Aduh. Kamana deui ya neangan piduiteun. Arek ngalaan daun. Enggeus kamari anyar keneh diala. Sugan kok menang lah. Motor geus bersih. Pamajikan keur berjuang. Dah, mending ngopi. Alhamdulillah ya Allah, bujuk dicinta ulam pun tiba. Aduh, wadahna ieu euy.
Punten, Ang. Kumaha, Cek? Ieu bade ngecal manggu. Cing ningali mangguna. Da. Cing ngomong lihatnya. Curahkeun lah ka dieu ya. On. Dia mah bees kabeh, Wa. Kumaha we? Sabaraha ieu sakilo, Ang? 3.000, 5.000 gitu bees teh. 10.000 be, Ang. Please. Budak abih hayangan kadu. Teu tiasa tuh enak mah nuju mirah ning pangosna kumaha teh, Cek. Aduh, Ang. Tambihan we salit deui, Ang. Karunya budak hayangan kadu. Duh, kumaha tuh nya? Please, Ang. Nya tuh baik kitu mah ngan ulah bisa-bisa ka batur ieu. Mohon, Kang. Ya. Siap. Tuh kan, ari rezeki budak soleh mah aya be milikna. Alhamdulillah. Cek, ieu artosna, Cek. Mohon, Ang. 10 nya. Hatur nuhun ya, Ang. Alhamdulillah ya Allah, antosan Neng, Mamah uih. Teboga tangkal nage sebeuh geuning sahulu ku sorangan. Lumayan. Alhamdulillah. Di mana, Nyi? Tas ngajual manggu, Yun. Oh. Tas nuang kado, Yun? Heeh. Amis kadona, Yun? Amis kacida nyi, jaba menikanda. Eta erep ku sorangan? Sorangan kacida ieu sahulu teu boga tangkal nage seubeuh. Meulina ti mana, Yun? Har asi meuli, abi mah teu meuli, ongko pamere si Akang, ongko cenah boga tangkalna, jaba meuni leubeut. Si Akang? Si Akang buka tangkal kado di mendi. Enggeus nyi, bejakeun ka si Akang, nuhun kitu. Kela Yun, si Akang mere kadona iraha kitu. Kamari burit. Hah tuh Yun? Nuhun bejakeun. Nya. Awas pokona Kang. Kang! Ayeuna mah. Neng, iya mama kengeng acis. Kapan Neng hoyong kado meser nyali rajung? Asik manuhun. Sami-sami. Kang, duit kamari anu ladang sapu nu sabenerna dikamanakeun? Jawab jujur. Puguh leungit. Kan tadi gede bejakeun leungit. Hah? Ngomong naon? Leungit. Leungit, Kang. Leungit tau melikeun kado. Nyaho nyai ge Kang. Akang meuli kado ladang sapu. Mahu ge si Iyun. Mikir gerak Kang. Yang maksud namanya eta meuli kado teh ku akang keur meuli keur nyai jeung budak. Ngan pas liwat kalau aya si Iyun, dipenta ku si Iyun nya ku akang dibikeun be. Dah anak Kang mah tekap nempo awal gelis. Mah. Neng geuning euy deui Neng. Mau sepeda tinggalin. Oh, jong atuh hati-hati.